Aduh, kok tiba-tiba mules kieu sih hayang ngising? Ih, kayak masih mumuh heula lah, numpang ke kamar mandi. Teu kawa jasa ieu mah. HP saha eta, Mang? Atuh HP aing dong. HP Mang Didin. Mang Didin geus meuli HP tah. Yoi, Sultan pan aing bejo. Eta HP-na aya game cacingan eueuh, Mang. Kos nu di HP Mamang Benjo teh aya game cacingan resep. Atuh aya lah Benjo. Komplit ieu mah HP-na. Game naon ge? Aya. Oh, Benjo minjem ge, Mang. Nehi. Sieun main cacing dina HP aing dah. Heueuh, Mang. Minjem sakedeung be. Boleh. Tapi bayar, samenit 1000. Ih, kudu dibisniskeun bae. Nanaon kudu disewa. Iyalah. Nu gratis Jo, zaman ayeuna mah. Pelit dasar. Bodoh. Ajeulek nyewa moal. Moal lah, Mang, teu boga duit. Tunggus. Atuh boga duit mah ulah nyewa dina HP aing main cacingna. Ih, bating koret. Bodoh. Bodoh. Koret. Jo, asli mantap tuh. Sabarkeun ah. Hai Tika, ndek mana? Dekan si Mumu mah ngos ya. Oh, ulah kakak di itu. Aing nuk minta nomor was-was ya heula. WhatsApp meureun. Oh, eta aing boga HP anyar ayeuna mah. Geus bahana nomor sia dikeun. Eueuh Mang, Tika teu mau HP. Atuh nomor mah apal meureun. Ento Mang, geus Mang, Tika buru-buru yang ke bae nya. Geus ke heula Tika. Mana nomor sia? Nomor 2 angke kupelit ya ih. Hooh Mang, atuh hoong ke bae. Ih, Tika buru-buru kumaha hayang ngising. Lah alasan bae sia mah. Geus geura sebutkeun nomorna sagedeung doang ge. Engke pan lamun geus boga nomor sia, ke urang penting video call-an. Ih, titah ke bae. Tika teu kuat jasa ieu Mang, hayang ngising. Geus lepaskeun ge Mang Didin. Bagus ya. Mau dilepaskeun pokona ku aing. Hei Mang, lepaskeun Mang. Ih, Tika geus teu kuat jasa ieu kebelet. Jo, tolongan aing Jo. Ih, Mang Didin ieu Mang jasa. Bangor cenah. Aing minta nomor WA sia doang ge. Ku pelit sia. Ih. Awas Mang. Ih. Aduh. Tika, harap jadi sia teu sopan he ka aing. Bodoh, Mang Didin teh nyakelan leungeun Tika bae. Awas Mang lepaskeun. Mang lepaskeun, Mang batur, Mang lepaskeun. Embung, kadeul ku sia beungeut aing geus cipruk ieu ku es manehna. Lepaskeun Mang Didin geus hayang ngising jasa. Naon sih yuk? Cicing sia subek. Bek, aing hayang ngising jasa ieu, tapi aing ditegeran bae ku Mang Didin. Waduh, lepaskan Mang Didin, karunya si Tika, bisi murojol di dieu ke. Embung bek. Mang Didin, karunya si Tika. Engke lamun si Tika di dieu kumaha? Bohong si Tika mah lain ngising. Cuma belagu doang. Embung mere nomor WA ka aing. Ih, nyeri. Tika serius Mang, sumpah Tika hayang ngising jasa itu kuat. Bohong sia mah, geus geura minta nomor WA na aing yeuh. Aduh. Woi Tika, haram jana jasa sia. Aduh. Lebok ta, mangkana ulah kitu Mang ka awewe mah. Geus gandeng sia Tik. Dihuru ku aing buuk sia tah. Bejaan segitu. Mang Didin teu kuna naon? Belon sia. Nyeri hate aing Jo, nyeri. Kok nyeri hate sih? Kan anu ditendang titit. Nah, kok hate nu nyeri? Aduh. On amat si Mang Didin. Geus sia mau ngarti Jo. Ieu urusan harga diri aing Jo, harga diri. Harga diri. Kumaha sih? Benjo bingung nggak ngerti. Sia. Geus loba omong. Mending kuari sia antar aing hayu. Kemana? Aduh, Kak Dukun Jo. Nek dipelet bae ku aing si Tika. Aduh, aing nyeri hate jasa Jo. Piragu aing minta nomor WA doang ge. Kuat dibere. Parah jasa aing. Oh, Benjo mamal ilula Mang. Dukuna serem. Sieun. Geus hayu lu bae Jo. Kayak ku aing sedu bahan ciki. Gaskeun Mang. Oke. Dasar bae Benjo na Benjo. Aing gejol ku ciki mah. Jadaik sia lah. Iya dong. Kudu ku ciki bae. Kunaon? Tip. Kalau saing tempelnya pindah sih. Pindah kemana? Eta di dinya. Tasya, tadi daging geus di dieu ieu mah. Oh gitu. Makin lemes. Gitu doang. Pindah ka dieu. Tadi habis di dieu. Oh gitu. Tik, Aisyah kunaon? Teu kuat mu aing nyeribeutun jasa. Oh, asup angin meureun sia mah. Hilain aing hayang ngising ieu mah, lain asup angin. Oh, atuh segera ngising. Homo aing numpang heula nya. Teu kawa jasa ieu mah. Maaf dah keceplosan. Orang sia sok muak karek nyaho aing. Maedan atuh aing ge jelema boga jubur mantak muak. Oh, sinya.
Ih, bikang-bikang muak sembarangan be. Ampun aing mah, tos sopan. Karena keker kabeletip, maklum be. Aduh, nyaos ya mah. Tapi puak neng tika mah sengitnya, sengit parfum. Sengit naon meureun? Di mana meureun aya puak sengit? Nyaho lebay, nek puak sesage aing ngaranna puak mah tetep bae bau un seungit. Ih, ieu mah beda mu. Puak si tika mah sengit jasa. Bating. Geus kaedanan si Tika si Rintik mah. Ulah-ulah puakna dibere tai si Tika ge pasti beak deh kanan. Mau lalati pae teh nama. Pasti jasa deuleu be atuh bung teh ge kos lele tukang ngakanan tai. Ih, kok udah sih sengit puakna? Jongko. Bating. Ih, mah tuh pulang ngalah. Kameong aing. Gunakeun. Aya perlu naon deui sia ka dieu. Wapak nu meunang ti aing nu keur ieu teu manjur tah. Aing teu manjur, Mbah. Tapi wapakna dibeulem ku budak. Tah, si Benjo anu meuleumna ge. Eta sia, kunaon dibeulem ha? Wapak meunang ti aing. Ku budak Mbah, lain ku benjo. Lah, sia nu meuleumna ge. Kan tita budak Mang. Terus sia daek bae. Ha geus. Ya aing boga barang anyar, tapi lain wapak deui. Naon ge, Mbah? Cincin ayeuna mah. Ya. Oh, dia coba. Ieu mah rada mahal, tapi dijamin 100% manjur. Baraha, Mbah, maharna? 1 juta. Mahal amat. 500.000 be, Mbah. Sarua jeung harga wapak teh ya. Teu bisa. Ieu mah barang bagus coy. Lain deui barangna. Mbah, 1 juta mah duitna. Tuh, aya ge sakieu doang, Mbah, duitna. 700.000. Aing tambahan deui ge ulah sakitu. Baraha ke kajeun receh ge. Puguh deui, Mbah. Sakieu-kieuna duitna ge. Geus kajeun sakieu nya. Hitung-hitung diskon be karangganan. Alah, aing. Oh yuk. Asik. Nah, gitu, Mbah. Mang, aya duitna dibikin kabeh mah. Benjong ke teu kabagian jatah meureun Mang, jeung meuli ciki. Ai, honya Jo. Hampureunnya Jo. Sia henteu jadi dibelikeun cikina. Is kok kitu sih? Ih, Kang bohong Mang Deden mah. kumaha ge Benjo, duitna ge sakituna dibikeun ka abg ka si Mbah. Sulah, males Benjo mah ke Mang Deden. Ulah marah ge Jo. Kan Benjo mah imut kos bagong. Ih, maedan. Din, sia ulah harneula. Eta cincin jimat aya mantraan lamun merek bikang mah. Oh, kumaha tuh Mbah mantrana? Geus gampang, jilekeun aing ya. Oh, siap. Pertama, tiup cincin. Kan pakai mantra. Cio. Cileung lai, cileung li, cileung lai, cileung li. Hat. Oh gitu. Oke Mbah. Wah. Cileung lai, cileung li, cileung lai, cileung li. Srat, srot. Wah. Gampang itu mantrana Mbah. Gitu. Bagus. Berarti mantrana gitu doang Mbah. Tapi lamun siang geus siap nyamperkeun eta bikang anu dikaresep ku sia, tepak bae ku sia eta bikang. Dijamin pasti daekeun dikukumakeun ge ku sia. Wow, serius Mbah? Berarti lamun diajak kieu pasti daekeunna. Atuh lah, pasti daekeun. Geus gerakan itu ku sia langsung dites, aya teu percaya mah. Oke, siap lah. Mbah, urang pamitnya. Atur nuhun, Mbah. Oh, bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo balik, Jo. Mbah, Benjo bagi duit yeuh. Benjo hayang meuli ciki. Naon sia minta duit ka aing? Anak aing lain, itu aing lain. Atuh menta goceng, bebas goceng. Bong. Den. Bawa yuk cocokan sia yeuh. Pelit hei. Hei, Benjo, ayo balik. Ih, Mbah, geus aya Mbah moal bisa merendit mah ka Benjo. Benjo minta IB-nya boneka bagus ya, Benjo resep. Teh sia, ulah. Ieu lain boneka sembarangan. Dasar dukun pelit, minta tanam ulah. Lakman. Ieu mah boneka santet. Daek sak santet. Oh, eta boneka santet Mbah ngaranna. Ulah macam-macam. nyaos ya. Ih, Tapi kok mirip sih, Mbah Geja pas boneka santet. Teh sia. Din, geus bawa jelema ieu ka ditu. Besing dijieun tumbal ku aing. Pinakeun amat cenah. Marah. Mbah. Hai Benjo, siap kulon deh ge. Dukun diledek sih mah. Diteluk lagi sih ya. Bisa.
Lumayan, dasar aing teu boga duit, jeung ongkos merantau. Jadi be aing ieu merantau. Geus teu betah aing di dieu. Jadi dieu mah cilok aya pasien. Aduh, rehe. Geus ngising nak. Geus bek. Oh tuh aing geus mah bisi nek ngising deui, hayu poing di baturan. Macam-macam besi yang ngomong. Ih, lalagaan. Tik, yang ising kebal amat sih. Kirain aing masih hes gitu di kamar mandi. Mae dan pira aku yang hes di kamar mandi. Bisina be, jaku kebal ge. Bener sih sama Tip. Tik, mending beli es yuk, aing minum es heh. Hayu ge, tadi aing geus meuli es padahal mah. Tapi encan ge diinum kabeh, geus kaburu dibalangkeun ku aing ka beungeut Mang Didin. Kunaon Tik? Kok bisa dibilangkeun ka beungeut Mang Didin si esna? Atuh mu, pugu aing tadi hayang ngising jasa, malih tegeran bae pan ku manehna di ditu. Cuma gara-gara hayang minta nomor HP doang. Pugu aing teu mawa HP, ditangke bae. Ih, parah amat ge. Hooh, pugu tah si Subek dinemponya bek. Oh, Mae dan Mang Didin mah. Lah ngaranna ge si tua-tua kaladi tamadak. Tapi emang Mang Didin geus boga HP deui kitu. Hooh, meureun jata dimaksa-maksa aing minta nomor WA aing. Oh, saya ulah orang beli es yuk. Ayo, Tik, aing ilu ho, aing hayang beli es. boga duit emang sia. Entah sih, bayarkeun ku sia heula ho, aing teu boga duit. Ih, Ayo bek, ilu bae. Tarik es mah kau yang dibayarkeun. Bener, Tip. Benar tuh aya tuh ceban mah tuh. Asik. Berarti aja si Tika ge dibayarkeun dong. Oh, ayo. Bek, si mah meuli sampo bae nya. Ieu buk sia tah sampoan tah ulah mareulit kieu kos akar caringin. Wah, sok ngomong buuk, pindekeun. Ih, marah bae. Tik. bong. Kedeng masih tiga, matak langsung goleran jo, saking tergila-gilana ka aing. Lain saking tergila-gilana meureun Mang, tapi saking gilaeuna ka Mang Didin. Mae dan mau aja, ayeuna mah paling boga cincin sakti. Ayeuna mah tinggal leangan titikana. Nek langsung dites bae gua aing jo, geus sabar aing. Oh, geus geura ditu teh angan, bejo mama lilu, males. Atuh geus ayo jeung sia anter deui. Males lah, benjona gen teu diupahan beli ciki. Geus kakoin diupahan beli ciki. Ayeuna mah duit cash aing ngisukan bae. Bener nyai sukanya. Dibelikeun ku aing sakarung ge. Lamun si tikana daegeun tapi ka aing. Oke. Oke. Geus ayo. Sebar Tip. Nuhun Teh Desi. Nun teh. Mantap deh, dia pasti Mantap Mang. Biarkeun. Jo. Tuh si tikana tuh jeung budak tau. Oh Mang, Wah, eureun di pos. Kesempatan bagus ya, Jo. geus Mang geura baca mantrana. Siap na benjo. Kayak kumakar ge. Kieu lah, Jo. Wah, cileung li. Sat, Muah. Ya. Geus Jo beres. Geus Mang ditu. Ka mana? Asap ya kalian tadi benjo. Atuh sampeurkeun ditu. Ih, ona mah Mang Didin. Heran Jo. benjo mah heran. Ngalagaan ngambek bae ya. Situ. Anggeus. Saya cicing di dinya. Aing nyamperkeun heula. Kot kolot kulo balagana. Tik. Naon Mang? Ih, aduh sopan. Tika, masih menyabok aing sih. Atuh Mang Didin teh tuh sopan. Nyo, kolot-kolot buka adab. Tik, emang situ bogor gitu ke aing. Di aduh entah lah. Aduh aing mau buku jasa Tika kasih ya. Aduh, bogor geus ya ka aing Tika. Oga. Ingat umur, Mang, ingat umur. Geus bau taneuh ge. Gandeng sa tompel. Diputuskan ku aing sa tompel sia lah. Maedan. Mang Didin. Datang main cium bae leungeun si Tika. Atuh metek marah batur. Nyaho, gedeng mah kudu disertu eta Tik leungeun sia soalna geus kena najis mugel ado. Eta sia, Subek. Najis pukul aduh cenah. Emang aing guguk. Ih, Mang Didin, Mang Didin dicabok sih. oh Jo, parah. Waduh, berarti cincin jimatna teu mah hancur dong. Cincin jimat. Oh, Mang Didin jadi tadi maksudnya dek mele si Tika. Terus eta cincin nu dipake cincin jimat gitu. Oh, Mang Didin buka cincin jimat tadi menang di dukun. Tapi teu mah hancur eta Mang cincin jimatna. Waduh, Mang Didin kena tipu, guys.
Ge semal mempan mang make jimat naon ge anger ai awak saya mas we bae. Heeh, lain jimat anu teu manjur, tapi beungeut tah anu hancur. Mangkana seuseuh mang eta beungeut ulah dekil kitu kos dapur. Udah deh sih lah. Mu, bisa ayo kayak Mas ya. Ayo tik. Bisa lah. Beungeut tah seuseuh. Awas boy. Beungeut tah Kompel tak urusan. Kerja